Bismillahirrahmanirrahim. Bejakeun ku anjeun Muhammad inna sholati sanyana salat kaula wa nusuki jeung ibadah-ibadah kaula haji umrah dan lain sebagainya wa mahyaya jeung hirup kaula wa mamati jeung maut kaula lillahi rabbil alamin eta terfokus ka Gusti Allah lantaran nu Allah rabbil alamin. Jadi maksudnya salat teh ulah kasih sika gigir ka Allah. Nunitana Allah, nureka ganjarna Allah, kunaon hayang kalem kata tangga tuh. Kan belon teh jelema. Nunita salat Allah, nureka ganjarna Allah, nurek malesna Allah, kunaon haji urang hayang kalem ka atasan. Ku atasan, ku bawahan, ku tatangga dan lain sebagainya. Ih, cak Allah, hayang nunita hayang nureka ganjar, hayang kalemna lain ka aing ka ditu belon tuh budak. Hendak dilempengkeun inna sholati sanyana salat kaula lillah fokuskeun Allah. Keur ngaji mah oh iya geus ka Allah geus lah mantep lah ka Allah geus lah ka Allah mulai geus ka Allah Allah praktek bae di imah Allahu akbar aing nu mantap gegerannya salat abeh kadeuleuhan ku tatangga aing pan aing mah ustad belum tah ustad tah. Jadi yang kadeuleuh lain gua Allah ku tatangga. Abeh di Pajarbu tama ustad hebat biasa salat. Di heula bae nya nama beuh pohara. Lah ceuk aing abeh kos abeh ulah kos kitu mah atuh aing moal salat-salat belum teh cepata. Moal ka masjid lah aing mah lah sebab aing boga pikiran kos kitu. Pertama teu bagus, nu kadua ge teu bagus. Kumaha atuh geus bae salat mah konsisten ngan nu di deuleuh Allah. Inna sholati sanyana salat kaula lillah wa mahyaya wa nusuki jeung ibadah kaula khususnya ibadah haji ibadah umrah jeung ibadah nu lainna ge ieu lillah ka Allah keun hiji tauhidkeun ka Allah ikhlaskeun ka Gusti Allah aing mah ieu hirup kunaon babaturan geus umroh kabeh tinggal aing encan isin rasana aing mah umrohna moal beres neraka tah umroh tinggalin aing ku babaturan kabeh geus alal umroh geus sararaji tinggal aing doang aing mah dipaksakeun ka jeung kumaha aing mah ku isin we ku babaturan geus umroh kabeh aing encan nu nita umroh babaturan apa Allah sih atuh Allah nama pan atuh sia ka babaturan atuh ngan eta kan babaturan ngaranna ge lain nunita umroh sah atuh Allah aja yang kalem aku sah ya bagi dua siapa kuat eta teu beres tah kos kitu teh ulah tah hiji be Allah nu di deuleu inna sholati wa nusuki Allah wa mahyaya hirup abdi teh lillah milik Allah dek ka Allah ngomong mah bisa ya hirup abdi paeh abdi dek ka Allah kan kajen kumaha sebab nu Allah pokoknya abdi merela pae hirup di jalan Allah. Oh, kok mau tukang pidato di luhur panggung mantap jasa eta bos. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah balik tadi amplopan lillah ai lillah sia kawana eta yes eta lillah anu ngahirupan urang saha Allah nu ngamaehan urang saha Allah aya eueuh salian Allah nu bisa ngahirupan urang eueuh aya eueuh salian Allah nu bisa maehan urang eueuh paeh hirupna saha nang Allah rela lamun ku Allah dititah perang rela mun ku Allah dihirupan waktu perang rela mun ku Allah dipaehan waktu perang rela lantaran hirupna na Allah paehna nu Allah perang pitah ku Allah di panggung apa hara di panggung wah guys kita perang sialah aing matur nyahoan eleh aing lompat aduh boro-boro kita perang ngariung 20-an ngariung liwat ka kuburan kiaina borangan dak sia di sisi aing di tengah
Kiai parah tuh Kiai borangan Kiai. Alas ulah nu lompatnya. Nggak sih ulah nu lompat sih ada tenang. Ulah sieun jadi nama geus pahieun. Barang hirup ulah geus. Lihat kaku barang bapacan we teh Kiai. Gusak bural Kiai nu mati lah. Cak santri panjana nu pidato. Cenah sakira ulah lompat cara lompat ieu lah. Mendatangkan itu panjana sorangan. Goblok sia lain tuturkeun aing. Aing sia. Jadi santri serba salah. Santri serba salah. Emang itu borangan mah kos gitu. Pernah terjadi Kiai borangan zarah teh Pak. Zarah di masjid ngampar can salat Isya. Jam 12 hiji Kiai kan salat tengah masjid. Ngeunaheun kan loba santri loba jamaah aman cekna. Aing salat. Sholli fardhu isya. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lantaran santri ngadenge Kiai salat, mundur hiji-hiji kan. Isin kan santri kala luar kan. Menang sarakaat tinggal setengah deui. Kiai sial. Aing nu mantak di tengah geus sieun. Sia kunaon kala luar. Kiai bingung Kiai. Mudah-mudahan we datang ka anggeus mah ulah kabehan keluar caknya mah. Menang 2 rakaat tinggal saparapat deui. Kala luar KBJ atuh aing ditinggalkeun sieun caknya deui. Katilu rakaat santri kala luar kabeh can anggeus salat. Hoi, cakela. Kunaon kala luar. Anggeus datang ka tahiyat blon teh Kiai. Eta borangan gos gitu. Boro-boro mimpin perang, mimpin zarah ge salat borangan. Urang mah ieu nyaho ieu kuari. Nang Allah. Aya nu bisa ngahirupan salian Allah. Eueuh. Paeh wa Allah. Aya nu bisa maehan salian Allah. Eueuh. Jadi berarti hirup jeung paeh dosa nu Allah. Rela teh mun kuari perang paeh nang Allah, hirup paeh nang Allah, perang tinggal ku Allah. Siap dari panggung. Praktekna coba. Kiai perang siap tante. Kira maksudnya kayak mana? Yayasan kan can anggeus sih. Kakarak salantai kedua lantai deui. Mana apansa pan kreditan. Can bareres ya. Mun bisa mau ulah perang lah. Mun bisa ulah urang aman-aman bae lain agama urang kan geus diacak-acak ye ku Yahudi ku Nasrani. Lamun teu perang kan teu luhur kumaha lamun diperangkeun lah geus urang jadi ibadah tentrem keneh. Ngaji talalentrem keneh adapun tama masing-masing bae ka ditu naon henteu urang robah bae coba ieu karakter bangsa kembalikeun ka aslina lantaran aslina mah bangsa Indonesia teh kan mulus sangat islami lantaran ku ari teh geus dijajah ku Amerika jadi ku ari ke Amerika mantak naon urang kembalikeun deui carana kumaha ya urang perangkeun di pae hirup nang Allah ieu wakai sakeuna wakal na satungtung bisa ngaji kene bisa sholat kene tentrem ngariung dulu atuh geus naon deui masing-masing bae sih engke ka ditu anak incu urang ieu kumaha ulah kamikir anak incu urang bae lah emang teu rela ieu kieu lamun kitu urang perang ieu demi keagungan agama Allah ulah ngomong-ngomong kos kitu lah nan sia mah nyeri hati aing ngomong kos kitu seukeut sia mah ngomong geus bae lah atuh masing-masing bae sih teu akur tah teu nyambung tah jeung kiai eta mah teu nyambung urang ka kiai hiji deui kiai kumaha kira-kira urang lamun perang bae emang kunaon ieu karakter bangsa geus siap ulah ka karakter berang penting lamun perang bejaan Mang Haji geus teu kuat jasa ieu mah perang jasa emang kunaon itu utang budek kiai aja belon ieu gitu sugan teh kiai bener gitu tiga hutang malulu aing mah mending perang paeh guys embung pusing burungnya nama ya bahkan keur carita ja perang mah teu bisa dihayu-hayu teu bisa diembung-embung jadi Irak ya atuh meureunanan hate hayangeun perang teh teu embungeun kumaha perakna bae di Syria ge teh hayangeun teu embungeun di Mesir teh hayangeun teu embungeun tapi kan situasi meureunanan
Nah anu ngadukung karena perang teh lantaran aya kepentingan politik lah, ekonomi lah, budaya lah, agama lah, terjadilah ketidaksinkronan tersebut ya perang. Jadi urang jatuh teh nyaho Allahu alam kumaha kahareupna tuh warisan aja diembung-embung ge aya we perang bae dihayang-hayang diulah pan henteu bae tamaja Allah nu ngatur. Ieu mah urang keur carita doang kabeh ge Allah nu ngatur awak urang ge ieu teh kos urang nu ngatur Allah nu ngatur. Sing hade berangkat ti imah ka dieu kemudian urang diuk di dieu asanang urang mun masih kene asanang urang eta tauhidna can gede kos kitu. Encan hebat atuh. Oh Allah nu ngatur aing. Udang subuh, tas subuh mandi, tas mandi ngawuduk. Kajeun aing mah teu puasa ge, pokona yang penting ngaji bae, gedean ngaji ganjaran jeung puasa mah. Emang dalil nu puasa mah kos kitu. Nya ge bogaan dalil sarua nya ge. Daripada cekna teu puasa jeung teu ngaji, teu mendingan urang cekna tuh, bela diri nya ge sarua. Ayo geus kumaha sia bae atuh. Tah eta teh lain nang urang nang Allah kanyahoan menang Allah nu diperjuangkeun ku urang kandas ketika urang gering urang muriang urang berusaha ka dokter urang teu berusaha ka dokter ngaranna ikhtiar terus ka dokter makin hari makin tambah makin hari makin kritis makin hari diperjuangkeun supaya ieu sehat pulih kembali ka hayang Allah lain perjuangkeun ku sia kandas ya cek Allah pae kajen ku kumaha ge oh berarti ikhtiar teh aya di kalangan urang anu dhaif di kalangan urang nu bersyariat nah enggak masalah ngan mun urang kos kitu bae teu daek ngageser malah ngeunah ibadah malah ibadah doantak peting salat peting tahajud peting maca Quran maca salat ngeunah kageser perasaannya lain perasaan sorangan anu salat teh lain asa dibabawa kusaha ku kuntilanak siapa mah kadinya bae atuh ku Allah asa digerakkeun ku Allah geus nang Allah ngeunah Allahu akbar Allahu akbar ngeunaheun lamun urang nu boga perasaan urang nu salat capek geureun sholli sunat tahajud di rakaatain Allah sejak kaula salat tahajud 2 rakaat musafir al-bawan bar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah subhanallah Allah subhanallah Allah menang 2 rakaat ge capek capek lah sebab dah asa urang mah sakumaha urang sih tanaga urang sakumaha kakuatan urang sakumaha capek urang lamun ngadenge Tuan Syekh Abdul Qadir Imam Abu Hasan Asyadzili Imam Izzuddin salat teh 100 rakaat saeutik kok bisa kos kitu urang mah 2 rakaat bae ku capek-capek teh atuh perasaan lain nya nama geus asa ku Allah bae nya nama ngan saukur pas lang layangan dipaenkeun tah ku nu mentangna set ka dieu set ka ditu tunggu sia kenyan kaluhur kasisikeun oh pegat lalayangan pegat ai lalayangan pegat urang mah pegatna paenkeun ku Allah tajud asa ku Allah Allahu akbar deui Allahu akbar deui Allahu akbar deui Allahu akbar geus cepat diuk reup PS udang jam 7 subuh ka mana subuh lagi subuh tahajud bangunan 20 rakaat subuh ya Allah keur carita Allah ame mantep di jero hati inna sholati sanyana salat kaula lillah lantaran nunita salat nurek ngaganjar kana salat Allah kalahkeun wa nusuki ibadah hajina
umrohna ka Allah ke lillahi rabbil alamin nu nita haji jeung umroh Allah nu ngalaksanakeun mere tanagana ge Allah mere biayana ge meunang Allah dikallahkeun wa mahyaya hirup urang nu bisa nyeun hirup iwati Allah maka hirup urang teh dikallahkeun janu Allah relakeun hirup teh kallahkeun nementek lamun urang geus dikallahkeun hirup datanglah bulan Ramadan eta bulan Rajab sunah puasa misal puasa orang lapar ja lapar ge dititah ku Allah ja lain dititah ku Allah mah aing mah henteu teu puasa lantaran dititah ku Allah kajeun lapar ge tah urang teh kuari hirup aing ieu nu Allah kuari dititah ku Allah laparna ge nang Allah aing ridho dibere beuteung lapar sebab dititah ku Allah ketika datang ke jam 10 asal kuat cekin lah cek kiai ge sakuat mah sakuat da cek kiai ge ngeunaan sama kiai ngeunaan sama yes jam 10 Allahumma laka sumtu mantu gitu lak daret ngarokok beres eta teh sarua jeung teu ridho dititah lapar ku Allah sarua gitu kan sok geura ge bayangkeun sarua jeung lantaran nyana embung lapar watak beuteung teh lapar sarua jeung abdi Gusti teu ridho kana parentah puasa Gusti lantaran karasa lapar abdi teu ridho di laparan beuteung abdi sebab beuteung abdi kukurubukan dina kukurubukan beuteung abdi teu ridho sarua jeung nentang ka Gusti Allah nah sarua jeung kitu tah lamun dibayangkeun kurang ieu tah wa mahyaya hirup urang teh nu Allah ketika nu Allah pasrahkeun sadaya-daya ka Gusti Allah tah urang teh lamun ditaliti ku ahli thariqah mah beuh jasa urang selalu demo ka Gusti Allah demo urang teh teu ridho panari dina berthariqah mah tasawuf kudu ridho bae ridho teh artina sesuai jeung perintah Allah nu wajib nu sunnah sesuaikan jeung perintah Allah urang ulah aya nentang ka Gusti Allah lapar setik ya Allah ya Rabbi abdi dititah puasa ku Gusti dilaparan ge ku Gusti abdi ridho perintah Gusti pas ka beuteung abdi lapar ridho abdi Allah mau ningat oh nang aing pan sia dilaparan teh ku aing sia ridho kana parentah sunnah aing luar biasa angkat derajatna naik sia ka luhur kek aing geragakeun deui ge mun hayang luhur teh teliti kurang setik teliti ibadah teh tadi teliti setik kurang mah loba teu ridho udang penting dua tunduh aduh saha nu teu tunduh atuh jam 2 mah jak kabeh tunduh jam memena kan nonton TV heula kan tunduh Gusti abdi moal kuat salat tahajud tunduh abdi deh SD bae Gusti atuh teu kudu ngomong sia teh naon udang teh Gusti Allah ku aing diudangkeun geus teh aing deuk neuleuh karidoan sia datang ka mana tuh SD atuh geus sakitu kitu da bae geus moal ditaekeun ku aing pakat sia ketika urang tunduh terus kacai wudu mandi wudu salat Allah tunduk Gusti abdi aya diparentah Gusti salat tahajud ku Gusti abdi dihudangkeun ge saha nu bisa ngahudangkeun jauh emang urang hudang lain ku Allah dihudangkeun ku Allah ulah bajar nang urang begitu urang hudang jembok kurang aing bisa hudang cak Allah bolon teu budak ku urang aing hudang sorangan di mana hudang sorangan ke paeh sorangan sia hudang sorangan nang Allah menang sah malaikat hafazoh kan aya malaikat hafazoh kiri kanan berang 2 peting 2 atau aya 10 di dia hiji di mana di mata 2 gitu kan di celi 2 di irung di sungut kan di malaikat hafazoh mun eueuh malaikat eta emang kumaha kitu urang hees mun eueuh malaikat eta aya sireum asup ka celi urang hees mun eueuh malaikat eta asup ka irung jehe komo tukang beca mah nya di bale Pak atuh sewa teu meunang main gapleh beca ban
datang ke ibadah disarekan ke pemajikan itu blon itu tukang beca mah tuh salah ngabohong bebejan anak narik didorong gede bohong tuh budak dorong malah narik itu kan beca dironggangnya nah sarena teh dibalik jalan sarena karena pentangkal buah mangkaning berkembangan loba sirim tapi kan biasa baik sirim datang ke dia malaikat sirim datang ke dia sirim datang ke dia tuh malaikat terus datang ke zohor dihudangkan malaikat udang zohor zohornya neangan tempat putih cak malaikat kok ini dihudangkan di titah zohor bolon sih malaikat seserian we yang serikan tolol kok ini dihudangkan udangkan malaikat eta udang toel kemarin udang zohor tuh kadang ingat suara azan bener hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah yakin lazim hayya 'alal falah cek tukang beca teungeun teh budak azan dah SD urang malaikat apa tuh Naruh, lamun malaikat apa tuh nyai segala macem dararatan barang sana kumaha ya teteh ngahudangkeun ka urang udang penting diudangkeun kan malaikat udang jang sok udang bae urang nah hayang udang mah udang bae malaikat kan ngahudangkeun ulah asa aing udang sorangan cibana udang sorangan modar sia ke modar sorangan bisa nang Allah abdi hudang Gusti dihudangkeun ku Gusti abdi titah tahajud aya parentah Gusti Allahu Akbar abdi lelah gerido sebab hirup abdi teh lillahi rabbil alamin aya di parentah Gusti andai kata paeh keur tahajud abdi ridho daripada abdi paeh keur main remi mending nyankeun tuh aya di parentah Gusti ridokeun tunduh abdi ridho dibere tunduh ku Gusti lantaran ieu abdi keur aya di jero parentah Gusti tak kuari urang diuk di dieu ye haju panas abdi ridho Gusti panas ye lantaran keur aya di parentah Gusti ngan laparna teu ridho ye lantaran kikritikan ye Gusti tah aya keneh bae panas nama ridho da di jalanan lapar nama teu ridho ridokeun paeh ge kajeun Gusti abdi mah keur ngaji ieu kajeun abdi mah paeh ge prek beneran sia saya lantaran maksudnya mokuskeun lillah ya inna sholati wa nusuki wa ma ya lillah hirup abdi teh nu Gusti dek dikagustikeun ketika Gusti nitah ka abdi salat hirup abdi teh nu Gusti salat diparentah ku Gusti abdi ridho hirup abdi dek dipake salat ka Gusti capek ridho abdi mah capek nak kajen kumaha ge tah sebab nu Gusti paeh keur salat ridho abdi mah sebab nu Gusti iya dipake ka Gusti bangga perang abdi siap jasa masyaallah datang ka kos kitu tah lamun geus ridho ka Gusti wa mamati paeh abdi ridho siap mun paeh kuari ridho titahna mah ridho aju kuari mun paeh teu kumaha ngomongna nyaingnya ai teu ridho beusi dicarekan ku Allah ai ridho aing beusi dicabut beneran jadi saya can ridho atuh henteu nyebutan ridho mah ngan aing izin bae nyebutan ridho teh geus sibat atuh cepet bae sia kumaha sih ngajawabna maksud saya mau paeh kuari ridho keheulanya angel emang katanya sia geus sakieu bae ai paeh sia nu sa nu Allah sia mun dipaehan kuari ridho engke heula jadi mu budak eta teh encan ridho ka Gusti Allah mun geus ridho mah hampang mantak paeh teh anu angel teu ridho nu mantak angel kunaon itu aya kabeng berat nu mantak kabeng berat kunaon cinta dunia teh berat kana paeh cinta ka mobil, cinta ka motor, cinta ka sawah, cinta ka pamajikan, cinta ka kabogo, cinta dan sekitarna perusahaan eta paehna hese sebab eta lamun ngabang baluhan ka urang jeung nyeri si eta teh nyeri nu mantak
maningan paehkeun heula memeh urang paeh mutu kobra anta mutu cak Kangjeng Nabi paehan maneh memeh maneh paehnyaan paehan naonna nafsu na paehan sok gerage ulah cinta dunia zuhud ngaranna mobil aya mah aya bae seakan-akan ngandatang ka leungeun dong ulah didatangkeun ka hate ketika urang butuh pakai ketika keluarga butuh pakai ketika tetangga jeung babaturan butuh pakai sapira dunia etalah ngan datang ka leungeun ulah datang ka hate sawah misalnya urang boga datangkeun ka leungeun bae urus emang pamereti Allah ngan ulah datangkeun ka hate komo teu boga sawah teu boga toko teu boga teu cinta kana dunia ketika datang malakal maut deuk naon pake kabeng berat tuh deuk naon pake kabeng berat cek malaikat ieu mah deuk dicabut bae kitu mah enggak berat teu ku toko di mana gablek henteu oh nya mobil di mana teu gablek ieu mah eta nu dihareup usaha tah batur tah cicing di dieu bae tah mah pancok dipake nyana ngajak temen teh oh motor di mana oreng teu boga itu nu nyalande Allah saya hayang mah cokot malaikat aku situ ieu eta motor kempes cek malaikat jangan untuk aing aduh berat banget pamajikan los aing mah majikan hideung ieu tas bak jasa janaon mata boga pamajikan mah kanu gelis-gelis besi berat deuk paehna itu berat aduh neng cek malaikat berat ke pamajikan coba anu hideung mah nya pendek hideung pamajikan berentah pas gitu iya di pasar di Ambalaya aduh cak malaikat dewa ampang jasa gegeran lu pake kaberat tokoh teu boga sawah teu gablek mobil teu boga pamajikan ge hideung kos kitu gegerakeun cek aman coba cak malaikat ini kumpae ku ari teh aduh malaikat teh tokoh mah aduh tokoh kakarat anggeus cenah eta mangganing kamari tos ngecot gede gendut ku malaikat teh mobil geus aya hiji itu ger ieu deui hiji deui inden Fortuner aja dek diridokeun bantu ke lah malaikat tuh can neuleuh warnana eta kos kumaha meureun berat dek bae teh ya Allah ieu mandak ayalah perjalanan thariqah ngaranna membeh paeh lantaran paeh pepegatan jeung dunia pegatkeun heula memeh paeh bahasa Kangjeng Nabi mutu qoblaan tamutu paeh heula maneh memeh maneh paeh ke nafsuna heula abeh ketika urang maot geus eueuh kabeng berat paehan ti kuari keur hirup usahakeun urang ieu mah geus kolot nambah usaha deui kiai oplo tambah kos itu mah ki haji oplo kiai onam setengah oplo lah kitu kitu iya urang teh kan geus kolot teh geus mulai dipreteli geus mulai kuari dicoplok-coplokeun geus mulai ka ditu kaliang lahad deuleuan teh supaya paeh teh aman ulah aya kabeng berat di jero hate preteli urang dek perpisahan jeung dunia perpisahan terakhir nu bakal moal noel deui mobil moal ditoel deui sawah moal diincak deui imah moal dinikmati deui kabeh urang bakal didadahan ku kabehan bakal selilana terus datang ka kiamat perpisahan total terakhir mun berat keneh cilak mantak kuari keur hirup dipreteli ku urang kacinta urang terhadap dunia ialah thariqah mulai dunia mah dunia bae satungtung urang di dunia pasti bae urang hirup aya di dunia jeung makhluk pisahkeun hate urang teu pati resep ulah diresepan teuing lalaunan moal bisa sakaligus total moal bisa engke sinar ilahi nu nyorot ka jero hate lalaunan mantak kukula sok sering dibeja-bejakeun mun urang endek meuli baju kabeuli nu 1 juta turunkeun nu 500 bae ulah terlalu cinta maksud kabeuli nu 1 juta ge moal nu 500 bae geus ieu kabeuli nu 500.000 teh kabeuli aya nu 250 meuli nu 250 bae turun tah ka cinta urang teh ulah terlalu ka ditu neulina ka handap bae
Urang bisa meuli nu 250.000 tapi aya nu 100.000 baby perlu meuli boeh bae kongkoyangkeun ka dieu geus kurang ka masjid make boeh ya Allah euy baje kunaon aing geus asa paeh bae rupiah geus moal dijahit-jahit deui aing malah geus pake boeh bae geus diajak dagang mal aing asa geus aya di bibir kuburan aing mah hirup itu mal ngariung geus terus geus aing geus ieu poe gitu cekelan itu aya rangga di aya rangga naon oh masalah si anak mah sabaraha eta masa kedanyakeun anakna keneh blon lah bat tah ieu deuk carita wa mahyaya wa mamati maot teh nu Allah lain urang ja buktina aya jelema anu nginum racun endahan cager panyakitna jan paeh mah kos kitu encan waktuna mah tuh lamun kamari keur carita kejadian dijili kejadian naon kitu ngaranna gempa bumi kemudian aya jelema dijero 30-an kok aneh teu paeh sabulan dijero teu paeh 30-an sabulan teu paeh dijero jadi kumaha eta asal lapar jol aya Syekh Nazim datang ka dinya mimiti mah terus ngobrol ka belah dirna datang deui Syekh Nazim nu kamari maot teh selama 1 bulan dijero nyana teu aya hayang dahar teu hayang nginum teu hayang biasa bae seger ketika taneuhna dikerukan kalaluar sabulan dijero menang saha saya jarita kenana ketika tsunami Aceh dah geus lupa yang mata manu biasa ieu mah jelema ahli Allah kan di jero teh endahan ngobrol jeung jelema neuleuhan lauk di jero ieu lauk anu teu karasa keur tsunami begitu beak cai kakarak jana oh ieu tsunami nang saha ulalala ora hese teh kos kitu teh dibalikeun perasaan ku Gusti Allah can waktuna paeh mah teu bae can waktuna paeh mah teu bae sanajan teu perang, teu tsunami, teu gempa di luhur kasur, make AC, udangkeun ku pamajikanna modal bae. Nu mantak inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil Allah ulah sakokok teuing ka awak urang. Ulah dihokan teuing awak urang ketika aya perintah Allah laksanakeun. Ulah hook, udang peuting asan aing mah gering isuk hook biasa berarti ka awak. Emang usaha si awak eta. Ayo nusaha si awak nu Allah ayo nusaha nu Allah pada tu terek laksanakeun perintah Allah kesal nah nafsu datang perintah perang ulah awak nu Allah awak aing nu Allah hirup aing nu Allah paeh nu Allah aing deuk laksanakeun perintah Allah kitu bae suleh sese berangkat minggu ka mana aja ngaji kita budak wallah ditangku saya tak ngaji ku Allah awak ku Allah dititah ku Allah ayo kita tuh kurang bensin nanti duit itu aing ka Allah cak pamajikanna sial tah pamajikan blon ayo titah ku Allah maka Allah ka ditu los teu kudu usaha ka Allah bae los ka haji ka ditu geus beak teh anting beak dijualan ka Allah keun pamajikan blon nyungkun eta pamajikan ketika datang perintah Allah ulah hook jadi hook bae dia bapak bae dokter Sony Tangerang ahli jantung Sony ahli jantung nyala tukangan nasehatan hati-hati jantung mah ini hati-hati yo tukangan nasehatan ya tidak boleh kaget tidak boleh salah makan dan lain sebagainya nyala tukangan nasehatan pas keunjieun resep akan gue sih resep Sony Allah nu mantak ari geus puas mah urang berbakti ka Gusti Allah lah irup aing teh nu Allah diperintah salat ku Allah perintah ngaji ku Allah deuk dikaallahkeun kajeud leuleus si aing mah rela asal diperintah ku Allah
hirup aing teh nu Allah kuari titah perang rela aing mah titah perang ja nu titah perang Allah awak aing nu Allah ngagerakeun aja ku Allah pae cenah di medan laga rela aing mah sebab dititah ku Allah aing engke bakal bebeja ka Allah Gusti abdi titah perang ku Gusti abdi perangna Gusti pae abdi di medan laga ku Gusti ayo detik kawanakeun banyak kana neraka ya tuh cok Allah tuh kumaha aing ulah kitu bagus, abdi saking kurang kumaha deui Gusti. Teu protes urang di akhirat. Teu bisa, di neraka kan teu bisa. Ih, atuh surga-surga nu awing, neraka-neraka mah sok jalir gitu. Urang bisa protes ka Gusti, bisa gitu Gusti. Jacak Gusti cenah aya rela ka Gusti mah di ka surgakeun. Emang si hayang ka surga? Aya sebut hayang sia teu. Isin nyebutna. Ngan atuh ka neraka mah nya. Terserah Gusti pantes nak mana abdi di tengah teuing Gusti ning le ka surgakeun bae sih sapira hiji atuh tuh inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil ketika datang malakal maut pae teh nu Gusti cek malakal maut ieu abdi teh dititah ku Gusti kita nyabut nyawa ande atuh lamun teh mah pae teh kudu dicabut janu Allah ieu ku rela-relana malaikat bisa pae teh dicabut kageun atuh rela jasa di kumaha teu aya kabeber pae nu Gusti hirupna nu Gusti kuari dititah pae ku Gusti atuh da Gusti bunga jasa malah mah abdi mah bunga sia bunga atuh jaku pae mah kapan kapangi jeung Allah itu pae mah teu kapangi jeung Allah rindu jasa puguh Allah eta kan ngeunaheun kos kitu mah coba nu berat ka dunia ieu abdi malakal maut teh naon nyabut nyawa nu bener ya atuh sok lalagaan nih pan pae ke urusan pae can anggeus anak can aranggeus pagawean can anggeus engke batas pilpres atuh waduh emang saya milih salah atau pengen milih salah aku mau nomor duit bengke geus pilpres banget negara geus presidenan ban kuari mah ieu ngagantung ya emang aya ih kepala kal maut nah urusan aja yang pilpres pae serahkeun ka Allah geura inna sholati sa'nyana sholat abdi wa nusuki ibadah haji abdi umroh haji wa mahyaya hirup abdi wa mamati maut abdi lillahi rabbil alamin nusasan wa Allah ka Allah ikhlas bertauhid berat la syarikalah kulillah-lillahna ka Allah teh ditambahan deui la syarikalah teu aya anu ngabarengan ka Gusti Allah hiji lillahi rabbil alamin la syarikalah eueuh anu ngarejengan ka Gusti Allah wa bidzalika umirtu ku ayana parentah di ka Allah keun salat ka Allah nusuk ka Allah hirup ka Allah paeh ka Allah umirtu diparentah kaula ditauhidkeun hiji ka Gusti Allah sarua jeung umirtu bidzalik abdi dititah ku Gusti teh ka Gusti hungkul salat abdi haji abdi hirup abdi paeh abdi wa ana awwalul muslimin cekang jeung Nabi kaula teh pangheulana anu nurut kabeh min hadzil ummah tiba heula ti zaman Kangjeng Nabi Adam pangheulana nurut adalah kaula jak Kangjeng Nabi panu pangheulana diciptakeun ku Gusti Allah cak Kangjeng Nabi kaula diciptakeun ku Gusti Allah min nurillah tina cahaya Allah ku ayeuna sakitu sanajan pangpandeurina diayakeunana orenganan diciptakeunana mati heula nu mantak dina Al-Qur'anna wa ana awwalul muslimin pangheulana Kangjeng Nabi teh jentulna hungkul Kangjeng Nabi Adam ti heula padahal pangheulana mah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantak cek Kangjeng Nabi kuntu awwalal anbiya'i fil khalqi
wa akhirahum fil ba'si kaula pangheulana para nabi nu diciptakeun para nabi mah mimitina Kangjeng Nabi Adam sumohon abdi pangheulana kuntu awwalal anbiya'i abdi ti heula fil khalqi diciptakeun ku Gusti Allah wa akhirahum fil ba'si pang pandeurina dikaluarkeunana diutusna mentak Kangjeng Nabi ngomong nahnul akhirunal awwalun yaumal qiyamah wa nahnu awwalum may yadkhulul jannah kaula nupang akhirna diayakeun ka dunya nupang heulana diproses ku Gusti Allah yaumal qiyamah nupang heulana asup ka surga adalah kaula berikut umat-umat kaula ialah wa ana awwalul muslimin. Tina ayat ieu Kangjeng Nabi diparentah ku Gusti Allah kita dibaca di awal salat sababaraha hadis Bukhari aya Muslim aya jeung berbagai-bagai hadis mantaku Kangjeng Nabi dibaca setelah takbiratul ihram usolli Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Berbagai riwayat macam-macam aya anu ti Allahu akbar kabira aya nu langsung ini wajjahtu wajhiya. Jadi kita urusan para mujtahid nu ngaijtihad nyuplikna meunang ti hadis mana ngan aslina Al-Qur'an nama ieu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Imam Syafi'i mah meunang nyokot ti riwayat saja ieu nu dicokot Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa tawasila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa datang ka selesai. Tapi Imam Malik mah lain langsung ti inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki. Imam Hambali mah lain malah langsung ti dieuna bae Imam Hambali mah langsung ti inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Terserah dek makan nu mamana ge nek make Imam Syafi'i aya riwayatna jelas Maliki aya Hanafi aya Hambali ge aya nu tilok salat mah teu puguh riwayat mana tuh tuh iyalah masyaallah ayat ieu dibaca ku urang di salat nu mantak ketika urang maca ieu ye sok fokuskeun geura ka Gusti Allah begitu cek urang inni wajjahtu sa'nyana abdi menghadap abdi wajhiya ngaharepkeun awak abdi lillazi fataras samawati wal ard ka Allah nu ngadamel 7 lapis langit 7 lapis bumi. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal hanifan muslima lurus tur pasrah wa ma ana minal musyrikin inna sholati sa'nyana salat abdi dan nunita salat ge Gusti wa nusuki ibadah haji abdi umroh abdi janu nitahna ge Gusti wa mahyaya hirup abdi janu ngahirupkeun ge Gusti wa mamati jeung maot abdi janu ngamaotkeun ge Gusti lillahi rabbil alamin ieu milik Allah nu Allah adet di ka Allah keun abdi rela Gusti kajen kukumaha ge deuk di ka Gusti keun janu Gusti la syarikalah teu aya anu ngarejengan ka Gusti mah wa bidzalika umirtu emang abdi diparentah teh kudu ka Gusti bae wa ana minal muslimin ai di dieu mah wa ana awalul muslimin. Jadi urang tah mulai tina takbiratul ihram haju doa iftitah ge geus papasrahan ka Gusti Allah ngeunaheun kan moal aya ke nyalimpang moal aya nyalimpang sholli Allahu akbar kabir motor di mana ditunjang dan teu buraknya aduh remna blong lah itu beres tuh budak apa ganti bae tuh motor sih
cek Gusti Allah sih sholat sih apa kerja di showroom sholat sih kos gitu pantas di siap maca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin isin teh urang geus ikror make sumut kunaon ate ngolemar isin kan isin mantap fokuskeun ti mimiti dirinya abe mantep di moal kebel urang hirup lamun urang geus dibere ngeunaheun salat geus eta mah sorga be ngeunaheun jasa asal geus dibere mimiti dibere hayang be pantah hayang be ka salat teh hayang sarajan keur di jalan ge geus dohor tancan nya ye hayang tah geus dohor tancan nya geus engke bae atuh cak babatur penting tadi nanyakeun sekara ragok lah kalotor di baju lah engke bae ditiir hijikeun ditiir emang sate ditiir Masya Allah mimiti hayang kangge sahayang dibere terbiasa kadituna talamun strek we dibere ngeunah geus mantep jasa ngan eta mah ngeunaheun mah tah rahasia Allah pamere Allah khusu ngaranna hese eta mah teu bisa diayayakeun teu bisa dihusu-husu teu bisa eta pamere Allah bae kadang-kadang urang keur biasa-biasa net susuk deuh ngeunaheun mah tah salat aya kurang dirapih-rapih salat pakai baju bagus sorban bagus segala nombok sajadahna ge bagus anyar kabeh sajadah anyar baju anyar samping anyar kabeh serba anyar bagus lah kopiah anyar kabeh Allahu akbar abeh ngeunaheun ban maksud urang salat barang deuleu teh betul nu kos aing ja asa ngan aing doang sa masjid mah ye nu kos ge ya tolong di khusus di kos gitu eta hese aya nu biasa-biasa bae anu mantap ge amanat tah aya amanat ti guru urang lamun pernah salat ngeunaheun make baju nu mana samping nu mana eta sing ada tah aya rahasiaan tah baju eta tah berarti tah eta meulina rada bener tah meulina rada bener tah nu urang kungsi rada ngeunaheun sanajan rupa najeng eta teu bagus tah eta teh rahasiakeun ka mata geus aya disimpen kajen teh nu bagus bikeunan ka batur teu husu aing make ieu aing teu husu make ieu blon ieu baju ieu mun pamere camat teu beres oh ieu tah eta rahasiakeun baju eta engke jang salat penting beda ge kira engke aya karasa ilmu guru toriko mah kos kitu cirian baju setiap baju ka baju ieu mah keur carit padahal mah urusan hate tapi nempel teh jeung baju urang kungsi ngeunaheun make baju nu eta set geus dirahasiakeun ieu mah ulah dikamamanakeun geus berarti salat penting pake ngeunaheun tah eta lain deui ka hate itulah anna yakunu lahu waladun wa lam yakun lahu sahibah make jeung Gusti Allah boga anak padahal mah pamajikan ge teu boga biasa da kapan lu boga anak mah lu boga pamajikan padahal mah teu boga pamajikan justru lagian Allah kabeh ge atuh lamun Allah boga anak meureun Allah boga pamajikan lamun Allah boga pamajikan eta pamajikan Allah nang saha atuh bebesana berarti Allah teh beureun boga besan ka dituna atuh atau boga mitoha atuh pareta kos kitu tapi kapan eta Kristen geus ngajelaskeun wa qala an-nasara qalatin nasara al-masih ibnullah wa qalatil yahud uzair ibnullah cek Nasrani bahwa Kangjeng Nabi Isa teh anak lalaki Gusti Allah cek Yahudi Uzair anak lalaki Gusti Allah cek urang Arab qolatil Arab al malaikatu banatullah pada tak kunaon atuh menjuluki Gusti Allah boga anak padahal walam yakul lahu sahibah Gusti Allah teu boga pamajikan kok dianggap boga anak jeung deui Gusti Allah teh khaliqu kulli syai wa khalaqa kulla syai jeung Allah teh anu ngadamel kana seluruh perkara wa huwa bikulli syai'in alim jeung Gusti Allah teh maha uning kana seluruh perkara eueuh anu teu dikajahokeun ku Gusti Allah langit jeung eusina nang yen Gusti Allah uningangeun ka langit jeung eusina
bumi jeung geusina nangieun Allah uningaeun kana bumi jeung geusina kanyahoan ku Gusti Allah nu kumalandang di alam dunia teh nang Gusti Allah kabeh jadi milik Gusti Allah kabeh nu bogana Gusti Allah nu mantap Gusti Allah mah Rabbul pangeran seluruh alam nyieun kabeh sakabeh alam anu ngurus sakabeh alam diurus ku Gusti Allah nyahoan Gusti Allah urang keur darariuk di dieu teh Gusti Allah teh keur dalekeun ka urang nyaho ka hate-hate jelema nu keur darariuk di dieu teh nyahoan aya nu keur neuleuan jam bae lapar sakeuna nyahoan aya nu pan engke cenah jam 10:30 boga janji kapanggih di pengkolan Allah nyahoan aya anu enggeus boga janji deui endek datang ka imah engke jam 11 Allah nyahoan aya anu aing mandek ngaji bae menghindar besi aya anu nagih Allah nyahoan kanyahoan kabeh aya anu diajak ke puncak teh dia ku babaturan eprak babaturanana berangkat ti heula nya tinggalkeun aing daripada tinggalkeun mah mending ngaji bae nyahoan sia nu teh nyahoan Gusti Allah kabeh nyahoan kereteg hate urang lempangna getih nu aya di jero awak urang nyahoan kabeh nu matak lamun urang geus kadinya tapi pikiran urang kana maha uningana Gusti Allah urang bakal izin ka Gusti Allah nyahoan Gusti Allah nelekeun Gusti Allah insyaallah sieun ka Gusti Allah sieun ka Gusti Allah tak aya be tafakur nafakuran makhluk jang mengarah kana maha kawasana Gusti Allah kudu sampaikan ka boga rasa urang teh dikanyahokeun ku Gusti Allah urang teh boga rasa dideleukeun ku Gusti Allah lamun datang tak kadinya rasa urang wah geus ibadah bakal lazat ibadah jadi urang dek ngalawudu heula diu bade hareupeun cai bari tafakur aing ieu asup ka dieu ka cai digerakkeun ku Gusti Allah aing bisa neuleuh dideleukeun ku Gusti Allah nu kadeuleuh ku aing makhluk Allah aing teh bisa neuleuh ka makhluk Allah nu kadeuleuh ku aing makhluk Allah berarti Allah khaliqna setiap makhluk nu kadeuleuh ku aing teh aya nu ngagerakeun Gusti Allah aing diuk di dieu geuna ngagerakeun Gusti Allah urang dek ngalawudu teh kos kitu atau lamun di Mekah mah orang bisa dijorogeun batur ya antri pan ngalawuduna ya di imah kalau bari tapakur kayak geus bisa mah geus bisa sakilat sakiteup ya mun can bisa kos kitu lah nagog we urang di luhur cai ye cek pamajikan kenaon masing-masing bae cek tapakur eta dihandap bangun dari wadah hati jah dasar aki-aki wadahan atuh sosok ngomong nasa gambar rupa aing keur ibadah ka Gusti Allah ibadah bae ngegantung atuh wadah celing Gusti cili tea ku Gusti dibere bisa gadegekeun berbagai suara-suara makhluk Gusti eta suara-suara makhluk Gusti teh berarti aya nu nyuarakeun nu nyieun sora teh Gusti Masya Allah cek jana teh horenganan eta suara satu sarua jeung ngadegekeun suara Gusti abdi Gusti hampura mata abdi hampura ceuli abdi irung iya pakai napas ku abdi nu dihirup ku abdi anu ku abdi diisap iya teh oksigen angin teka deuleu ku mata abdi tapi pan aya angin lamun eueuh angin mah meureunan paeh kan makhluk ieu teh aya angin buatan Gusti teu karasa ku abdi di mana bae abdi di kamar abdi di jalan abdi di majlis abdi di leuweung abdi keur di kantor di mana ku abdi dihirup eta udara
lamun ku Gusti Allah di stop eta udara atau diberi penyakit eta udara, Gusti abdi meureunanan geus jengker ku ari. Tapi Gusti bahasa gala-gala teu kadeuleu ku mata abdi, tapi lamun make mikroskop membeureun angin kadeuleu. Jelas aya ieu teh angin, jasok rasa tiis, komo aya AC, komo aya kipas. Nu jelas mah ieu dihirup ku abdi, ieu makhluk Gusti aya gustian di dinya. Ya Allah ya Rabbi, Gusti hampura irung abdi, sok pake ngambean macem-macem Gusti. Kadang-kadang mah ngambean nu ku Gusti diulah ku abdi disium bae terus. Hampura bae Gusti. Tuh. Urang nek ngala wudu teh. Kieu mata geus ceuli geus irung geus. Nah, urang terutama penting tak kira-kira bangsa orang jam 2 mulai orang mandi diuk galaudunaannya atuh cenah moal kaburu salat daripada salat teh inget ka Allah mendingan nagog inget ka Allah. Perhitunganna kos kitu. Salat mau salat tahajud Allahu akbar likum tahajud Allahu akbar likum kerek deh tamat tahajud TK pamongkos gitu. Apa nu dimaksud salat teh inget ka Allah? Ku ari urang keur wudu ndek wuduna bae geus inget ka Allah. Mendingan teu salat tahajud daripada salat tahajud cukrut trut. Mendingan tiuk bae heula di dinya tah inget ka Gusti Allah. Dimaksud makan ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah. Atuh mending ampura Gusti sumut abdi. Loba pake ngasaan makanan Gusti. Mun abdi dahar jeung daging jeung opor kitu karasana abdi sok poho ka Gusti. Abdi mun ngadahar daging anu sok di kecapan teh naon ngaranna tah semur abdi sok poho ka Gusti. Abdi ngadahar daging nu sok di kalapanon ngaranna tah rendang tah eta sok poho ka Gusti. Aya abdi jeung teri masuk inget ka Gusti. Hampura Gusti sumut ieu. Tah eta cenah makanan inuman. Beda apa abdi sok pake nyaritakeun Gusti. Aduh kadang-kadang nyaritakeun anu dipake karido ku Gusti, kadang teu dipake karido ku Gusti. Pake ngomongkeun batur. Setunggeus teu bata geus di ka Allah keun janu Allah pan abdi ge. Abdi teh nu Allah mata nu Gusti, titipan ti Gusti. Pancet tadi ge wa khalaqa kulla syai kabeh perkara nang Gusti wa huwa bikulli syai'in alim. Gusti maha uninga abdi keur diuk di dieu teh Gusti uninga nyaho Gusti. Gusti ba maha gagah moal kasieun oh abdi diuk di dieu nang Gusti maha gagah bisa ngadiukeun abdi ka dieu padahal mah abdi mah jelema bodoh tapi ku Gusti dikersakeun seakan-akan Junaid udan sih udah salah jeung kos itu teh sia teh kesel sia teh mung tapi deuleu surga aing udah mandi ngan kurang teu kadege seakan-akan kos kitu mandi rapih mandi dah kan sia junub mandi tiris batur mah perang di medan laga nyawa taruhana sia kakarak mandi bae geus nyebutkeun tiris ya cak Gusti Allah dek tahajud sorga sia ulah sok tiris awas sia ku yang digeringkeun isuk cak Allah teh mun sia tiris bae digeringkeun ku aing sia ulah sebut tiris ulah bejakeun haneut tiris Gusti haneut tiris ya sales mah saya isukan tuh bener isuk ngingset tuh gara-gara saya nyebut tiris coba mun haneut dia tuh ngebohongan diri berarti atuh ulah boga perasaan geri laksanakeun nu di dieu surga Allah tegar urang teh mandi urang dulu wudu sakumaha tadi tabakur gas kamu salah musalah Allahu Akbar nu pae karena tadi keberang
nya tabrakan paehan sok buka pocong di kaca teh lagi sholat tahajud dia ya lah teh kos gitu tolol bohong ke Allah balik kurang kakarak takbir dong Allahu Akbar azan aya pocong kanjeng kumaha muringkak mulu aing ya geus aing mah 180 derajat balik tolol datang ke pemajikan tahajud cepat awat lo ngomong aya pocong kadele bang encan kadele mah ayo besi bae ya borangan lo ya saborangan eta poho ka Allah tapi lamun pas ka Allah mah teh aing nangieun Gusti Allah pocong nangieun Gusti Allah setan teh waqalaku nangieun Gusti Allah lamun nyana didatangkeun ka aing nang gerak Gusti Allah berarti Allah nyoba ka aing coba pocong coba tah dah teh sieun aing mah bapak kolot siap pocong datangkeun ka dieu ye parangsaan aing sieun meureun lawang ditutupan henteu aing lompat ye poho we ka Gusti Allah sieun tapi lamun mantang ka Gusti sembarangan aing ka dieu teh gerakkeun Gusti Allah kicep aing kicep Allah denge aing denge Allah gerak aing gerak Allah siap pocong ka dieu berarti nang Gusti Allah diuk sia ngajajar di hareup yuk aing salat goda aing Gusti maaf sieun aing sebab keur ka Allah Allahu Akbar aya pocong di ini teu sieun berubah ku jadi kunti anak bukna geruing ka anak roba-roba pan setan karakos gitu tak tesieun bismillahirrahmanirrahim 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 aya kana baca budak bismillahirrahmanirrahim ancana ku bismillah ini deuen teh asal kurang mantep we ka Gusti Allah tapi lamun ka Gusti Allah mantep leungit bangsa pocong karena Allahu Akbar ngadenge Allahu Akbar hate urang manteng ka Gusti Allah indit teman kos kitu jelema teh nganterkeun bibina teh apaan sakadea anterkeun teh bibi sia ka mana tuh ka ditu ka lumur itu oh jalan bibi ayo berangkat di atas maghrib anterkeun bibi balik di ditu jam 9 peti pas tanjakan 9:30 aya nu ngajubleg putih cek ada parangsana aing teu bisa babacaan parang pocong Bismillahirrahmanirrahim wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati datang ka selesai tiupkeun aya keneh bah manjur parangsana aing deui beredanan babacaan aing ya yasin aing sia Bismillahirrahmanirrahim yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim tanzilal azizir rahim tunzira qauman ma unzira aba'uhum wa hum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim fa hum la yu'minun ma turut aya keneh bah je bismillah ya 100 Bismillahirrahmanirrahim 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 100 tiupkeun mana jublek bae ya Allah geus beak babacaan stok geus beak stok ngajublek ge tolol meureun dia ku aing sampeurkeun sia aing geus beak babacaan masih kene can ilik kene biasana ku ayat kursi ge hiber leungit padieuh henteu datang nyana kadenya cakal bah sial orang tanggal kadong di kapur Masya Allah ati bahasa Quran ge moal leungit ceknya katipu aing orang dek Agustus kabut mau bisa ku bacaan sama kos kitu mal ngajublek bae goblok aing katipu cekna lajak nu borangan mah sok kusorangan kene kusorangan sebenarnya eueuh kusorangan kene ngajurig-jurig teh padahal eueuh borangan teh kos kitu oga sia
jelema di kondangan begitu di kondangan dingkeng ke belantaran rada maribis ayo pas tas maghrib rada ngagedean Isa rada letik kondangan guys berangkat jana kabeca kira-kira bangsa 10 meter ke jalan datang beca mana pak undangan kayak mana rame cara dirinya tuh undangan kayak guys berangkatnya napan asup make batiknya nanti meletas salinan maksudnya besi kotor karena ada hujan besi kotor nawas barang di dulu baju nanti nu batik teh hiji kotor ya mah horenganan tadi teh meureun lempang di jero beca pan beca teh ditutupan make plastik ku tukang becana japan besi nyebrok ditutupan nyana asup ke jero make batik di jero diganti make baju putih celana putih baju putih kopiah putih coba kan maksudnya maksudnya saling di jero lantaran deka undangan besi kotor bener bae kotor tadi di jalan teh kakek ceretan nu batikna dipakai baju putih enggak saja sorban dikalurkeun gede putih deui beres barang datang kan hajat dibuka ke tukang beca plastikna barang dibuka ke cak tukang beca pocong beca katipu kene bae tukang beca pocong tuh mirat kabeh nu hajat kabeh aya pocong lumpatan kabeh cek jana saha pocongna pocong tadi make batik cek eta kuat salin di jero beca pajar pocong katipu teh eta teh anu borangan mah emang dijajadikeun bae dijadikeun jadi mah keur wiridan mah tengah penting maca shalawat ngeunah ya sallallahu sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina cenah cenah ieu bae besok ngaji teh mingguan ieu dengeunah biasa ibarat teh bener pas keur kamarina aya nu maot pentingna teh aya kosrek kresek wah asana tadi udah ada 4 letik ya asal kelinger didinya kerasa cagal aing mah dengan goler bae ya goler dia kan tapi terus baik korasek tetap punya anak kieu bae datang ke tarhim jam 4 ya arhamar rahimin irhamna nu kekerese kan keneh bae cak eta jurig dikeun penting can balik keneh bae datang ka jam 4 di deuleu ku nyana masyaallah orenganan ucing plastik da asup ka dieu jadi lempang lah ucing ya korose atuh goblok aing katipu ku ucing emang nu borangan mah kos kitu dia ulah borangan nu mantek ge biasa bae coba lamun keur penting di dalam aja ucing atuh pan berani ye lamun nu beranian geus bal katipu ku jurig Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala pocong beneran dah pocongan sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad si aing sieun aing pocongan ya tampiling sak aing barang cek eueuh ieu pocong beneran kagak depreknya ada di dinya tak jadi ulah borangan ibadah ka Gusti Allah geus inget ka Gusti Allah bakal leungit nu mantak wali bisa kaleuweung di pakekaseun hiji Allah dek naon bae ngaganggu ka aing harang Allah ka gunung sorangan bae para aulia Allah suluk di jero leuweung sorangan bae apakah teh digoda berbagai hewan ngagoda berbagai jurig ngagoda aing makhluk Allah sia makhluk Allah ya kudu aing sieun ka makhluk Allah mah sia nangieun Allah aing nangieun Allah aing mah deuk ka Allah sia deuk ka mana sia sieun anjeun moal ye cek urang Badung mah aing makhluk Allah dia makhluk Allah
ngaing didamel ku Gusti dia ke didamel ku Gusti atuh ulah sok silih kitu daun gitu ngaranna ulah sok silih sigeung dia ngaing dia ulah gaganggu kang aing moal ngaganggu ka sia salida sia teu ngaganggu kang aing moal ngaganggu ka dia tapi lamun dia ngaganggu ka aing dipenggal ku aing dia teh bahasa Bandung eta kos kitu awas ya ku aing ha lamun ajeuleuh tuh kan ilmu Baduy ya takos gitu tak eta ulah boga kasih jeung moal aya kasih hiji Allah wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim zalikumullah anu kasipatan kos kitu bagus ya Allah anu ngadamel anu teu boga anak Gusti Allah anu teu boga pamajikan Gusti Allah anu ngadamel kana seluruh perkara Gusti Allah nu uningaeun kana sakabeh perkara Gusti Allah Rabbukum Pangeran darenjeun kabeh la ilaha illahu aya pangeran wajib disebanging Gusti Allah teh khaliqu kulli syai anu ngadamel kana seluruh perkara fa'budu maka ngaibadahan darenjeun kabeh sok ibadahan Gusti Allah wahiduhu tauhidkeun ku anjeun Gusti Allah wa huwa ala kulli syai'in wakil Gusti Allah teh nu jadi wawakil anu ngajagaan ala kulli syai'in kana seluruh perkara geus atuh ku ari mah urang tawakal tu ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil ka Gusti Allah pasrah Allah nu jadi wawakil Allah anu ngaraksa jeung ngajaga pasrahkeun segala rupa ka Gusti Allah mantep jasa tah hayang datang ka dinya teh ya teu bisa lamun teu ngaji teu bisa tah hayang papasrahan ka dinya teh tah hayang ka bener-bener wakil ka Gusti Allah segala rupa nyanggakeun ka Gusti Allah segala rupa moal bisa lamun teu ngaji urang sakola bae ka itu teu ceuli datang ka bisa bae nu ngaji bae di pondok pesantren mantep ngamantepkeun ka Gusti Allah can bisa-bisa komo nu boga pondok nu mondok pesantren modern lain salah mun deka Allah moal bisa kajen kuku baget tetep kudu dinolkeun di ka Gusti Allah keun ngajina hiji nu dideuleu Allah mun urang dagang nu dideuleu Allah geus make aturan Gusti Allah mun urang berpolitik nu dideuleu Allah berarti make aturan Gusti kudu anu berpolitik kudu ngamainkeun politik ekonomi kudu lamun teu ngamainkeun ekonomi berabe atuh cara Suriah kuari lumantak emas murah ge di urang diperkirakeun sampai 300.000 bakal anjlok nah emang kunaon kitu Suriah geus ngajual emas 25 ton 25 ton dijual ke Inggris cek Inggris masih ada enggak ini lain gitu ngomong dah orang Inggris mah ini masih honorar wih tenang aja cek orang Suriah yang penting sekarang beli dulu kekeh orang Inggris sayang dulu pergudangan anak begitu dibukakan ke Suriah di bangkerna tuh emas kami Masya Allah tambah ratusan ton kakarak dijual 25 ton hei beraduitan seberapa triliun ka dia jang perang aing dek perang jeung Amerika persiapan anak masih ratusan ton kene di bunker ya kakarak dia jual 25 ton di Indonesia geus turun tina 550 turun 530 turun 520 turun 480 turun 430 turun 450 ulah waka meuli emas meuli mantenaran ngajual ulah waka atuh diulah-ulah ge aing mah boga moal meuli moal jadi teu gablek gatuh masih turun kuari lamun urang nelpon ka bos emas moal waka dibere can jelas lantaran Suriah ngajual dari 25 ton ujianana bisa 200.000 di urang emas iyalah perekonomian batur mah geus siap jasa sabilillah ganyang Amerika cek Suriah basar asad geus dikilkeun geus dikicukeun geus tatep bae ulah jadi sasaran Amerika jadi sasaran ganyang Amerika jual emas senjata harus disiap-siapkan kiriman ke Iran harus disiapkan siap nyala lawan Iran itu Iran menyuplai adanya anu ngaran bom nuklir Ali harus dikirim ke Suriah nu ngaran Hasan harus dikirim
nu ngaran Husein geus ditagog-tagogkeun ku ari kieu siap dana geus dijual ka rakyat penjualan pertama 25 ton geus dijual batur eueuh nu nyahoeun Inggris neuleuh soa neuleuh persiapanana ternyata masih ratusan ton keneh yes teh kudu meuli emas komo mas Jawa mah ambalaya dikontrakan tah mah ieu teh batur mah kos sekarang itu Indonesia kuari lamun perang naon persiapanana emas dibawaan ku Amerika bensin dibawaan ku Amerika kauyah-uyah dibawaan ku Amerika persiapan andai kata urang perang jeung Amerika naon wah aya cenah kiai di mana itu naon tangkal nu parentimen peplotokan teh naon kalau derawak kayak kene ces modar sia persiapan naon ya Allah Soeharto mah ketika kamari teh urang dek digilekeun ka Timur Tengah dek ninggalkeun Amerika pasti diembargo Indonesia singkat kata siap cek Soeharto di embargo negara orang no problem menang di mana engke rakyat siap di Swiss simpenan negara Indonesia maka rumus-rumus tersendiri geus tinggal notok doang untuk diembargo 25 tahun Indonesia masih moal kalaparan perhitungan Soeharto seperti apa karena Soeharto na lengser tinggal dicokot bae tuh duit urang di negara di Swiss ira cenah kieu urang babarengan ka dieu tangkorak sia barenganna sia mah geus ka Gunung Kawi bae guys naudzubillah min atuh boga perhitungan Soeharto ge lamun kamari sadar tapi kan politik mah kos kitu hese jahona urang teh geus lengser Gus Dur lumatak dilengserkeun emang kunaon orenganan jaringan Islam na pohara jasa jeung berbagai organisasi Islam nu keur main di dunia sengaja ku Gus Dur NU na dibekemkeun supaya ulah kanyahoan ku negara ternyata di berbagai organisasi teu perlu kukula disebutkan sebab di Indonesia ge aya organisasina mendunia tuh main di dunia teater Amerika waduh badan intelijen luar biasa orang bahaya Gus Dur mesti dilengserkan amin panggil min sini min nu keluar amin belaraja bukan ini iya para jasa lalakonna lamun kamari Gus Soeharto kurang henteu direformasi urang bakalna beralih perekonomian kiblat urang Timur Tengah urang diembargo ku Amerika geus siap dana dibuka sote geus eueuh geus moal mun kamari memehna teu meunang dibukakeun kitulah politik Gus Dur mantak dilengserkeun teh naon lantaran jaringan Islamna sarua jeung Osama bin Laden bahaya cekna sebab akan dijadikan Indonesia negara Islam ku Gus Dur matak NU na ngahaja teu diberesan ku nyana sebab NU boga Gus Dur cek ngomong sompral nama abeh teu kanyahoan kos kitu politik mah ternyata main di luar kanyahoanana kuari di Inggris aya nu asup Islam politikus ulung di Belanda politikus ulung asup Islam di Amerika sarua bae luar biasa akibat sabab Gus Dur lain terlalu ngagungkan Gus Dur perjalanan nana lamun urang maca ke perjalanan Gus Dur seperti eta geus eueuh nyana tinggal aya Gus Pur kuari Gus Dur eueuh Gus Pur masih aya keneh kuari nu keur berjuang ye aya tinu tokoh Islam nu hiji kakarang umur 15 tahun nu hiji umur 40 tahun nu hiji umur 50 tahun lain lalagan kuari teh numatak Obama teh mundur yuk waduh Islam wah jasa lain lalagan Islam teh bergerak disingsiran teroris apa mundur Islam lamun kamari di Amerika dibom Masya Allah lain lalagan mana tamah keur maraton kelas dunia tuh dibom 2 kali atuh siapa malah ya kayaknya aku sapiraha dagang dangder doang weh lain lalagan gergerak kuari Masya Allah nah di Indonesia ge kuari aya nu gergerak saha kiai ngaranna Juned unggal negara aya apa presiden SBY nyaho nya lagi sarua mah
Atau politik bakos gitu. Iya politik, iya ekonomi, iya agama. Boleh lalagaan, mandak tenang. Lamun engke perang, gas. Panggilan kokola, kada. Warosotkeun jalanana. Ayo, suntik. Pae. Oke, kukula didongengkeun ke. Aya opat, aya Uni Soviet hiji, aya orang Tanzania, Afrika berarti hiji, aya orang Spanyol. Anu baheula Spanyol diislamkeun, dijajah ku Islam. Tariq bin Ziyad Fatah sampaikan kaji di negara Islam selama 700 tahun, tapi dibabat habis deui ku Isabella. BAKB datang ke tapak-tapak na acan. Temun urang nyaritakeun Spanyol Ki Ibnu Malik Alfiah urang Andalus, ahli palak urang Andalus, ahli ilmu kitu sejarah urang Andalus, teu perlu Ibnu Sena dan lain sebagainya urang Andalus Spanyol. Kabeh tanda-tanda keislamanana, ciri keislaman ge urang ziarah ke Andalus ka kuburan Ki Ibnu Malik sepi di ditu. Nu ngazarahan padahal dunia kabeh maca Alfiah Ibnu Malik. Kuari orang Andalus aya nu berangkat deui siap kempur deui dek ngaislamkeun Spanyol, tapi orang lamun nyaritakeun Spanyol nyeri hate, nyeri 700 tahun negara Islam dibabad langsung raja-rajana. Masyarakatna kabeh dipuatkeun ka kapal, endek disalametkeun ngomongna, dikakapalkeun kabeh puluhan kapal. Setelah di kapal asup tentara Kristen, dipaehan kabeh di jero kapal. Orok-orok acan. Lamun urang nyaritakeun Spanyol seperti eta, atuh sia mah tolol sih nyaritakeun Madrid main bolana dong. Goblok. Nyaritakeun urusan sejarah Islam nah mangsa tolol bin goblok gitu siapa. Spanyol teh Masya Allah eta lain lalagan ke urang mun nyaritakeun dina kitab aya anu urang Spanyol eta teh moal kaluar ti gerakan Tariq bin Ziyad, moal gerak keluar tina gerakan Syekh Fatah baheula anu ngaislamkeun Spanyol. Ya Allah ya Rabbi, urang lamun nyaritakeun Indonesia bae muringkak bulu urang. Tokoh-tokoh Indonesia anu mempertahankan bangsa jeung negara, anu diseret, anu ditembak, anu dipiceun, anu digencet di digol demi bangsa jeung negara. Indonesia mah geus, tapi kuari mah Agustus bae geus teu karasa Agustus. Agustus teu karasa Agustus. Camatna ge camatna Agustus lain baris dan ka puncak bego bae. Lamun ditanya ku camat mana kiai? Ku camat mana bae? Ya Allah, ayo mah tulos ieu mah Aisyah teu mah teu bae. Ngan aing kapanggih jeung camat eta. Saha ngaranna? Ya teu rahasia aing teh mah. Ah teh mah ngambau goreng camat bae, emang goreng ieu camat bae. Ngomong jeung aing sia, soekeun sia ku aing. Geus teu karasa Agustus saudara-saudara. Masya Allah. Nah ieu kuari keur mejana hudang deui. Di Irak di saya deh puyeng Obama ceknya iya aing mun dilawanan bae beak di negara aing ye kuari bae ge hutangna masih kene urut perang kamari inca jam 10, 27, 11 wallahu a'lam bishawab.